Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring Sita Hemalia ti kelas 10 IPS 2. Di dieu simkuring bade ngawawancara teteh. Mangga tepangkeun. Tepangkeun nami simkuring Risa Alfia. Di dieu salaku narasumber. Pami ayeuna teteh nuju sibuk naon? Kaleresan nuju kuliah semester 8 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ayeuna nuju nyusun skripsi. Insyaallah tahun ieu lulus. Amin. Teras kumaha cik teteh dampak COVID-19 kana kuliah teteh? Dampakna salah sahijina nyaeta sadayana kedah online. Kedah ka kampus ngirim surat online, diajar nage online, padahal kan online oge seueur dampak negatif nanya. Siga misalnya kasiangan pami aya kelas, terus gangguan jaringan, ya gitulah pokoknya mah serba online gitu. Aya cik teteh cara nungkulan COVID-19 teh kumaha? Cara nungkulan kedah nanya wargi teh kedah nurutkeun ka peraturan pamarentah anu 3M teh, ngajaga jarak, ngagunakeun masker, sareng ngawasuh panangan. Tah eta teh penting kusabab ngahambat tertularna si COVID-19 eta teh ya. Teras kumaha pendapat teteh kanu osok ngalanggar protokol kesehatan? Nya kedah nama aya sanksi teh nya, mung tos aya sanksi ge angger keneh dilanggar. Jadi eta mah kumaha masing-masing na we lah nya, aya anu percanten kana eta Covid teh, aya oge nu henteu manya kudu ngaraosan heula ngeunaan Covid kitu nya, kan teu lucu. Ya kitu we lah, masing-masing netral wae. Teras aya harapan teteh ka payuna ngeunaan COVID-19 itu kumaha? Nya harapan nama cing enggal rengse we nya pandemi ieu teh. Soalna nya ngaruh oge karena segala aspek gitunya, mulai ti ekonomi, pendidikan, sareng nu sanesna. Jadi cing enggal-enggal non teh rengse gitu, aya vaksina berjalan sareng nya sehat deui lah. Amin. Hatur nuhun ka teteh tos tiasa jadi narasumber. Mung sakitu nu tiasa kuring dipihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.